Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Randy Alfahrezi di kelas 11 MIPA 3. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana ku berkah sareng rahmatna urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, ka para tabiin tabiatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu dipihormat Ibu Yeliza selaku guru pangajar bahasa Sunda sareng sadaya rerencangan nu simkuring dipika cinta. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun biantara anu jejerna kadisiplinan ngawujudkeun kasuksesan. Hadirin sadayana, upami urang nuju mikirkeun waktos kapayun atanapi masa depan, pasti urang hoyong jadi jalma anu sukses. Kanggo ngawujudkeunana, seueur cara nu tiasa ku urang siapkeun ti ayeuna. Salah sahijina nyaeta kadisiplinan. Naon sih ari kadisiplinan teh? Kadisiplinan nyaeta taat, nurut kana paraturan anu tujuanna teh pikeun sadaya kagiatan nu kurang dilakukeun teh tartib sarta saluyu jeung nu kurang dipika hoyong. Kadisiplinan kudu kurang biasakeun ti ayeuna sabab kabiasaan nu sok urang lakukeun bakal nangtukeun masa depan urang. Kadisiplinan ngajantenkeun jalma leuwih hade, tiasa ngamangpaatkeun waktos, runtuyan kagiatan jadi leuwih tartib, sareng nu paling penting nyaeta kadisiplinan teh mangrupikeun kunci utama sukses enteuna hiji jalma pikeun kahirupanana. Contona, jalma anu disiplin nabung bakal ngajantenkeun jalma eta tiasa hirup hemat. Jalma anu disiplin maca buku bakal ngajantenkeun jalma eta lega wawasana tur getol diajarna. Hadirin sadayana, aya dua sabab hiji jalma tiasa disiplin. Nu kahiji tiasa disiplin kulantaran aya dorongan ti didina sorangan, sareng nu kadua kulantaran aya pangaruh ti luar atanapi ti lingkunganana. Nu pasti kadisiplinan kulantaran aya dorongan ti diri sorangan leuwih hade tibatan kadisiplinan kulantaran aya pangaruh ti luar. Kusabab eta kadisiplinan teh geus jadi kabiasaan, tangtuna ngajalankeunana oge teu ngaberatkeun ka urangna. Ngalatih kadisiplinan teh teu gampil. Kusabab eta urang kedah sabar tur kedah sumanget. Kumaha urang tiasa diajar disiplin? Nu kahiji urang kedah tiasa ngatur waktos, ngargaan waktos, sareng diajar tepat waktos. Nu kadua, ngadamel jadwal pikeun teu aya waktos nu kabuang teu mangpaat. Sareng nu katilu, nyusun prioritas, nyaeta miheulakeun kagiatan-kagiatan nu leuwih penting. Tahnya, jadi kadisiplinan teh penting pisan ku urang terapkeun dina kahirupan sapopoe, kusabab ageung mangpaatna keur kahirupan urang. Komo deui ieu mangrupikeun kunci utama atanapi kunci kasuksesan urang kanggo waktos kapayun urang anu hade. Nya ku kituna hayu urang nerapkeun prinsip 3 awit. Nyata awitan ti diri urang sorangan, awitan ti nu saalit, awitan ti ayeuna oge. Mung sakitu wae nu tiasa kusimkuring dugikeun, mugia naon anu kusimkuring didugikeun tiasa mangpaat kanggo sadayana. Kirang langkungna nuhun dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.